Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifur rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalina wa ulai waswadi wassolihin wa jamil malikatil muqarrabin wa ususon daru syabul qadir ajilani wa ususon laru sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ususon laruhi musanniful kitab Riyadul Badi'ah Syekh Nawawi Abantani Ajawi wa ususon laruhi Bapak Ibu baru zaman bin Aki Jamil wa ususon laruhi Kiai Haji Nawawi bin Syafi'i wa ususon laruhi Kiai Haji Adang Badruddin bin Kiai Haji Aceh Tapsunje wa usul maupun masih silatim wa mu'minina wa mu'minat wa muslimin wa muslimat al ahya'i minhum wal amat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Mangga buka kitab Riyadul Badi'ah halaman 23 lamun aya dina kitab Safinatun Najah. Ya kitab Safinah bawahna kitab Riyadul Badi'ah. Kamari masih ngabahas bab babun najasati wa izalatiha dina bagian ka-13na mun telepat ayeuna bagian ka-14na kitab Riyadul Badi'ah. Wa mutawassitotun. Jadi najis kabagi tilu, najis mugolado, moho papah jeung mutawassito. Najis moho papah naon? Najis moho papah kamari tos dibahas nyaeta najis cikiihna atau ciompolna budak lalaki anu can tepi umurna kana 2 tahun bari jeung can barang dahar naon-naon. Cara ngabersihkeun najis moho papah cukup ku ngaberjalankeunana cai kana eta najis dina sabada ngaleungitkeun heula rupa rasa jeung ambeuna eta najis. Lamun najis mugoladoh nyaeta ku 7 kumbahan. Najis mugoladoh teh najis anjing jeung bagong. Jadi ngabersihkeunana ku 7 kumbahan. Anu salah sajana 7 make taneh kitu. Atos dibahasnya dina sebab salajengna. Wa mutawassitatu aya najis mutawassito. Ari najis mutawassito teh baqiatun najasati eta sakakarina pirang-pirang najis. Sasesana salian ti najis muhafafah jeung najis mugolado anu geus dibahas tadi eta najis mutawassito ngaranna. Wayat huru jeung suci non mahaluha tempatna ieu najis mutawassito bijarianil ma'i ku ngaberjalankeunana cai alaihi kana ieu najis mutawassito. Kana ieu mahal marotan kalawan balikan wahidatan anu sahiji yen lam yakun lamun mah teu bukti non anajasatu najisna jirmun eta jirim. Lamun mah najisna teu ngajirim cara ngabersihkeunana cukup ku ngabanjur eta najis gitu. Eta cara ngabersihkeun najis mutawassito lamun teu jirim. Wala tomun jeung teu aya rasa, wala launun jeung teu aya rupa, wala raihatun jeung teu aya ambe. Paingkana tuluy lamun mabukti lah eta tetep dieu najis mutawassito teh naon syai'un hiji perkara min hadil ausofi tina ieu pirang-pirang sifat. Palayat huru mangka henteu suci naon mahalua tempatna ieu najis mutawassito. Jadi lamun mah geus dibanjur ku cai teh masih keneh aya rupa atawa masih keneh aya ambeuna atawa masih keneh aya rasana biasaan teh. Eta tempat teh encan suci gitu. Sok sajan geus dibanjur sabanjuran ge. Jadi kudu hilang rupa, rasa dan ambe. Hatta yazula sehingga leungit tuh. Naon dalika wasfu itu sifat. Jadi rupa, rasa jeung ambeuna kudu hilang. Wayupa jeung dihampura, ayeuna dihampura anil launin tina rupa wahidatin anu sahih naon wahdahu bari sahijina ieu rupa wanirehi jeung tina angse wahdahu bari sa unggulna angse ida asura di mana-mana hese naon zawaluhu ngaleungitkeunana ieu najis mutawassito. Tetapi dihampura lamun mah hese geus dibersihkeun kumaha wae ge rupana teh teu leungit-leungit atawa ambeuna teh teu leungit-leungit eta najis teh geus dibersihkeun ge eta dihampura. Wala tawaqofa jeung lamun mah tawakuf non zawalu najasati ngaleungitkeunana itu najis ala sabuni kana make sabun au ghairihi atawaliana itu sabun wajaba mangka wajib naon istimaluhu makena itu sabun.
sabun. Lamun maleungitna hese, lamun mata wakuf atau mika butuh kana sabun nya ku sabun tambahan ngaleungitkeun teu nanaon kitu. Wajib make sabun. Wa yu'fa jeung dihampura deh anu najasati tina pirang-pirang najis allati anu najasah layaro anu henteu bisa ningali ha kana ieu najis naon albasoru paningali al mu'tadilu anu meujeuna. Dihampura najis mutawasito anu saeutik anu henteu katempo ku panon gitu. An najasatu lati layaroha albasoru al mu'tadilu. Jadi najis teh aya misalkeun tapi teu katempo ku panon. Eta teh padahal katinca ku urang tapi teu katempo ku panon eta dihampura. Urang salat teu nanaon. Ditingali kaki bersih gitu tah. Berarti eta najis anu makfu atau anu dihampura. Wa anil qalili jeung dihampura tina anu saeutik minadami tina getih wal qaihi jeung nanah. Ingkana lamun mabukti ieu damna jeung qoehna min ghairi kalbin ti salian ti anjing wahing zirin jeung bagong. Jeung dihampura deui tina anu saeutik tina getih atawa nanah. Tetapi salian ti getih nanah jeung anjing misalkeun urang keur di jalan reka masjid kakecelakan ku getih hayam anu masjid hayam ngecelak saeutik kana baju urang teh satitik doang. Pan getih teh najis. Eta mah dihampura. Jadi anil qalili minadami wa qaihi dihampura tina anu saeutik kecuali lamun getih anjing nu ngecelakna sanajan sakecelak atawa satitik najis tetep eta mah gitu. Kecuali getih anjing jeung bagong gitu. Atawa nanah anjing jeung bagong. Selain ti nanah anjing jeung bagong lamun masa saeutik kena kana baju orang eta makfu atawa dihampura henteu najis tegasna. Wa anil kasuro wa jeung dihampura anil kasuro tina loba. Anil kasiri tina loba aidon kalawannya kitu deui ingkana lamun mabukti ieu getih teh atawa nanahna minasyasi ti jama nafsihi tegasna ti zatna ieu si jama ti awakna ieu si jama wa kharaja jeung kaluarna teh bi ghairi pilih kalawan lian pagaweanana itu si jama tuh. Lamun loba tetapi ti getih atawa nanahna teh misalkan urang boga bisul ya dina sarung atau dina pingping tah getih eta teh meureunnan kaluar nanah atau keluar getih lumayan loba teh kana sarung teh henteu najis dihampura sanajan loba oge sabab eta getih atawa nanahna teh kaluar ti awak urang lain ti batur. Jeung eta najisna teh anon getih atawa nanahna teh kaluarna teh lain ku urang dihajari kaluarkeun. Namun kurang dihajari perejar-perejar kaluarkeun kana sarung mah najis. Tetapi mun urang keur salat juga keluar gitu tah. Loba ngebrebay karena sarung teh aya getih atawa nanah teu najis lanjutkeun wae salatna kitu. Wala yatanajasu jeung teu najis naon atohiru perkara anu suci anasipu anu garing iza asobat di mana-mana ngeunaan hu kana eta anu garing naon najasatu najis nasipatan atawa nasipatun anu garing. Iza asobat di mana-mana nganan hu kana ieu najis naon najasatu najis nasipatun anu garing. Jadi sarung urang garing karageragan tai cak-cak anu garing henteu najis. Lamun kurang dipicieun teh mah disintreuk gitu. Atawa urang suku garing aya anjing ngaliwat kena kulit urang jeung kulit anjing garing jeung garing henteu najis kecuali anjing baseuh urang garing atawa anjing garing urang baseuh atawa salah sahijina eta baseuh gitu. Garing jeung garing najis garing tempat suci garing karageragan henteu najis keprukeun deui kitu tah. Walayat huru jeung teu suci naon sayun hiji perkara minajisin tina najis minajisil aini tina najis anu bangsa zat anu bangsa ain. Illa juludil mayitati kecuali kulit bangke idang dubigots di mana-mana dijilid atau disamak di kulit bangke. Wal khomru jeung arak idang kolabats di mana-mana pindah ieu khomar kholan kana jadi cuka binapsiha pindah nate kalawan zatna ieu arak. Jadi kulit bangke bisa jadi suci ku disamak. Arak bisa jadi suci ku jadi cuka kalawan datna tanpa bantuan naon-naon difermentasi tanpa bantuan naon-naon. Arak didiemkeun hungkul dicicingkeun hungkul jadi cuka sorangan tah eta mah suci arak teh.
wala yadurru jeung teu madarat naon pauronuha ngagolakeunana ieu arak walang qaluha jeung mindahkeunana ieu arak minasyamsi tina panas ila dhilli kana ieu wala aksu jeung teu sabalikna fa in turiha tuluy lamun mah dialungkeun piha dina eta arak naon sayun hiji perkara qoblata khallaliha dina samemeh jadi cukana eta si arak walau sok sanajan bukti anu dialungkeun teh tohiron eta anu suci wa baqiya jeung tetep itu piha dina itu arak hatta takhalalat sehingga jadi cuka itu arak lam tathur maka teu jadi suci itu arak. Jadi lamun samemeh jadi cuka eta arak teh kacampuran barang anu suci dialungkeun barang anu suci kanu eta arak sehingga barang eta teh cicing di eta arak nepikeun ka jadi nepikeun ka jadi cuka eta arak teh tah cuka eta teh tetep henteu suci najis sabab kacampuran barang anu suci atau kacampuran barang sejen. Jadi intina mah berubah na teh make bantuan selain ti kusorangan gitu. Babul haidi wa nifasi sayyidul wallahu a'lam bissawab.